Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Ieu mah dongeng para wargi. Anu kieu mah ayana ge mung dina dongeng gungkul para mitra sadaya, teu aya nu saleresna, ieu namina ge hiburan atuh. Hiburan mah rada sakedik para mitra, ngalamun gitu. Nyawang-nyawang anu teu puguh gitu. Sanes berarti silung pipikiran sanes mung ieu mah sok kadangkala para wargi. Nyawang anu teu puguh teh ngarupikeun ieu nguci atanapi meresihan ieu emutan. Ulah seueur teuing meuni pajurawat ku hutang cenah pikiran teh kieu aduh. Pajurawat ku kapusing aduh pajejeut cenah ieu. Antara hutang jeung nu nagih teh ampun Gusti tah ayeuna diberesihan sakedik para wargi. Dina waktos aya dongeng masugan atuh pipikiran kana hutang maleungit kitu. Emutan kana padamelan anu numpuk rada leungit kitu sanes berarti urang kudu miceun sagala rupa pagawean sanes. Mung ieu namina ge meresihan, ai meresihan teh dikosongkeun heula samentawis. Tapi sanes berarti dikosongkeun teras dieusian ku dedemit sanes para wargi ieu mah dongeng wungkul. Ai dedemit model kieu mung dongeng, aya dina dongeng wungkul para wargi. Ai buktosna mah teu aya. Urang nu aya mah hirup di alam dunya teu aya deui para mitra ibadah ka Nu Maha Kawasa sareng ibadah ka papada manusia teu aya deui sakitu para wargi. Eta mah ageungkeun mangga geura eta samikeun dua-duana dipajeng sami-sami. Mudah-mudahan urang para mitra biasa salamet dunya rawuh akhirat kitu. Da eta nu dipedak nu disuhunkeun ku urang mah sanes. Urang salamet di dunya salamet di akhirat. Teu aya deui atuh urang ibadah ka Nu Maha Kawasa sareng ibadah ka papada manusia para wargi. Ibadah jeung papada manusia. Mangga urang sami-sami pajeng duanana. Mudah-mudahan urang jadi jalmi anu leres-leres kenging kasalametan di dunya rawuh akhirat. Mangga urang lajengkeun para wargi dongeng nu judulna ieu teh nyaeta bagian ka-14 Dedemit Gunung Warangas. Upami teu lepat mah harita bihati parantos ditewak ku Bah Lemud para wargi. Kumargi Bah Lemud ngaluarkeun jampe pamakena. Ilmu pandemuna dugi ka di etapa tempatan keluar salah sabios porai siluman para wargi dah ya rame ya mangkaning mangronyok can datang ya para mitra aduh dongeng si ronyok urang teraskeun para wargi wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pang beberahmana carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karya Kileksan. Para mitra kaum dangu Bah Lemud harita teh mawa bihati kaya nu nyahueun. Ari sabab kabeh oge jelema-jelema teh para mitranya rumput di imahna masing-masing masih keneh sieun ku orai siluman anu kacida gedena. Padahal orai nama geus leungit teuing ka mana inditna. Bah Lemud jongjon we leumpang nuturkeun bihati nu teu weleh sasama. Ari nasib narek kumaha deui atuh kaalaman ku aing teh. Naon tujuan Bah Lemud teh atuh lah mamawa ka aing sagala jeung rek dibawa ka mana atuh. Kang Ronyo ya kuring tulungan Kang dibawa ku si Lemud si jurig teh si kasebelahan teh si atah adol teh cek hate biru hati bari jongjon lempang dituturkeun ku Bah Lemud sedengkeun Bah Lemud mikir bae dina hatena nah rek dikumahakeun bihati teh tadi nama para mitra sadaya rek dipaehan bae di sisi sawah tapi Bah Lemud inget deui kana pare nu beak bae ku beurit akhirna Bah Lemud boga niat rek nanya ka bihati tina perkara beurit. Tapi moal didinya rek dibawa ka saung sawah ngarah sakalian rek dipanyara didinya. Nya bener kitu ayeuna mah. Mun teu ngajawab, ringkus sia di sawah sina kodor sakalian. Nemu aya nu manggihan ieu. Cuman manusia gelo mah kudu diwaras ya, ngarah kapokeun si ka sebelah teh. Ceuk hate Bah Lemud nyokot hiji kaputusan. Kaayaan beuki burit para wargi panon poe geus hampir suruh. Hawat kiis matak segera dihibur ku pating keresek nadang daunan nu katebak angin. Manuk recet di sarada tongeret balger patema lanjeng baturna. Malah lalai geges aya nu bijil padahal mah rada beurang kene. Sedengkeun bihati beuki lila teh leumpangna beuki kendor. Hate tagiwur bae tungtung namah reg eureun sarta gek diuk dina batu. Atuh Bah Lemud teh keheuleun. Saha sia nu nitah eureun? Hayo maju deui sia. Anak kudu nurut kasia segala kami mah mun hayang eureun nya eureun. Teu kudu diparentah naon perluna nurut kasia balina oge. Cek bihati siga nu gemes pisan ka Bah Lemud. Panon ngaburilak molototan.
Waduh eta ngomong meni harus gitu. Ayo maju deui sia. Naon ieu ya? Hayang dipanagakeun nyawa teh. Serepet Bah Lemud ngaludas bedog. Terus diasongkeun kana beuheung Bihati. Tapi Bihati kalah ka kekerot nahan amarah dalamun leungeun henteu ditalian mah. Sigana ngalawan deui tadi ge para mitra. Tapi ai dengan ukur bisa kekerot jeung keheul jeung gemes ngan henteu ngomong sakecap-kecap acan. Leumpang deui sia. Mun teu nurut nyawa ieu teh busanana. Bah Lemud ngancam atuh Jung Bihati nangtung. Lantaran ngarasa paur nempo bedog nu nampeu kana beuheung. Bisi Bah Lemud nyaan ngabinasa ka manehanana. Tungtungna leumpang deui nurut kana parentah Bah Lemud. Beuki lila mengkol ka kenca mapai irigasi maju ka hilir. Maksud Bah Lemud teh rek muru ka saung sawah. Bihati ngarasa paur jeung hariwang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Ngan teu wani we ngalawan deui. Jeung dinajan gogorowokan ge moal aya nulungan sabab kabeh sieunneun ku orai jurig teh. Henteu kacatur lilana di jalan para mitra, aya paribasa anggang teu burung datang jauh teu burung cunut. Ari bakat ku dikeureuyeuk mah. Bareng jeung surupna panon poe, Bah Lemud jeung Bihati terepi ka saung sawah. Salajengna para wargi sadaya. Terus Bihati sinadiuk dina palupuh, ari Bah Lemud nangtung bari ngalagar bedogna. Pok nanya bari molotot kawas nu hayang ngrekeb ngomong kasar jeung sugal. Ulah hadi. Jawab sia pertanyaan aing ku sia deuleu. Sing bener. Mun teu daek ngajawab ceuli sia rek dikeureut hiji-hiji. Tuluy mapai kana ilung. Tuluy ngapai sia kana sagala rupa kabeh dikeureut hiji-hiji ku aing. Tapi lamun teu ngajawab, ari ngajawab moal sia moal dikeureut. Ngajawabanana kudu bener. Kahiji aing rek nanya, ari si Ronyo ka mana ayeuna? Coba jawab. Eueuh, jawabna Pono. Heuh, aing ge nyaho si Ronyo eueuh, tapi ka mana mantogna sia? Nyaho teuing da teu nyaho barina oge. Awas ieu, bedog aing seukeut cukup keur ngeureut ceuli sia. Hayo jawab sia nu bener, ka mana si Ronyo inditna? Lamun teu ngajawab tah ceuli nu ieu panggeulana bakal dikeureut sia ku aing. Da teu lebar sia ku ceuli nu sumpung. Bah Lemud bari noe ceuli Bihati nu kenca ku congo bedog. Meninggal lenyap Bihati teh bujur rerempodan bakat ku sieun pok ngajawab. Kang Ronyok teh keur indit ka nagara nu jauh rek neangan dunya barana. Sabab hayang mapakan kabeungharan Bah Lemud. Malah hayang ngaleuwihan kabeungharan Abah tak kitu nu sabenerna mah. Jawab Bihati ngabohong. Kawas nu hayang mapanas tapi cakakak Bah Lemud seuri. Heuh, kaharti. Pasti kana kitu na teh. Eta jawaban kadarima ku akal kami. Syukur si aruh hati. Taina pertanyaan nu kadua. Naon sababna sia pare sia wari teu bae teu dihakan beurit. Padahal pare aing masih hampir 3/4 bae aku beurit kabeh. Coba jawab deui. Kan sababna mah kuring mah teu boga pare, nu mata ku teu dihakanan beurit. Lantaran beurit ge da rek ngahakanan naon mun parena teu aya mah. Atuh teh we pare kuring mah. Cek Bihati teu euleum-euleum. Majo salin pare di imah sia di sawah bedul sia. Da teu boga sawah kuring mah. Kawas nu ngaco ari abahnya. Nah sawah naon rek diganggu ku beurit, daeuh sawahna kuring mah. Aduh salah ieu. Lain kitu maksud aing teh sia. Ruhadi naon sababna? Mah dulu nanya. Aduh. Iya, naon sababna yeuh? Pare urang Cilanggap teu dihakan ku beurit. Sedengkeun sawah kami ruksak ku beurit. Cik jawab. Naon eta teh sababna? Teu nyaho, eta mah sawah batur. Make nanya ka kuring atuh. Tanyakeun ka nu bogana ngarahnya rahoeun. Salah nanya kitu ka kuring mah atuh da beuhartina. Huleng Bah Lemud ngahuleng. Manehna bingung dijawab gitu mah para mitra. Namun tinju mah di KO itu. Di knock out. Aduh. Aya dewe. Sabab yakin salah alamat nanya lain kanu boga sawah. Tapi ras inget kana kejadian katukang petukang. Uring ka nafsu Bah Lemud bijil deui. Hei sia aduh hati ulah api-api teh nyaho sia nya. Ye. Aing geus nyaho si sawatara jalma. Yen sia teh bisa ngubaran adawa bisa ngahalangan kana niatna beurit. Sangkan ulang hakanan pare di sawah. Tah ieu teh geus aya bukti deuleu. Nyatana pare urang Cilanggap ware teh teu diganggu ku si monyong.
Sedang kenu kami beak kabeh dulu. Kami yakin nu boga ilmu siluman anti berit, sia dumasar kana kejadian geus kaliwat. Sia boga siluman ucing ngeureunya. Hayo ngaku sia, bener henteu? Sabab besugo buktina sia. Cek Bah Lemud ngadon ngomong teu puguh. Kumaha ari Abah? Namun buktina make jeung keukeuh peuteukeun nyangka kuring kitu ka kuring. Eta mah sangkaan anu teu puguh we meureun. Teu kuring mah teu bener ta sangkaan teh. Teu ngabogaan siluman anti beurit teu boga silumana ucing sagala kuring barina oge. Bohong siapaan buktina sawa urang Cilangkap mah teu diganggu ku beurit. Ieu teh hiji pertana yen di lembur Cilangkap aya hiji jalma nu ngingu siluman anti beurit. Tangtu si Ronyo katawa sia. Bener henteu? Henteu. Teu kuring mah teu boga siluman anti beurit. Cek Biru Hati beuki tegas. Malah ngajawab bari nyentak rei Bah Lemud nafsu. Bedog geus digilirkeun huntu ti peperket nahan amarah. Ngadeuna naon sia lamun jeung aku mah. Tapi kami minta bukti nu yakin ye. Lamun caritaan sia bener, teulis sia kudu lihat ye ulah teu aku belum. Tapi lamun sia ngabohong, teulis sia kudu rangu serta beunang dikeureut. Kopi keureut aing mah teu boga bohong, teu bohong. Nyaan teu ngingu siluman anti beurit. Sia yang ngabuktikeun mah kope tah tah ceur keureut tah ceur kuring tah. Cek Bi Hati siga nu geus nekat nakar. Lantaran cek pikirna teu kudu sieun da teu rumasa ngabohong. Da jeung nyana Bi Hati teh teu ngingu siluman anti beurit. Mun wawuh jeung siluman beuritnya, tapi jeung antina mah henteu. Komo make jeung boga siluman ucing segala rupa mah. Aduh, ya para wargi. Pangjaya boga siluman gajah. Lantaran para mitra sadaya atuh dah ieu nage naon teh gugurita ge alus. Kuring daek numpak gajah asa ulin ka Cibuntu. Kuring daek nyebut Abah asa di Pulung Minantu dak kitu. Aduh guguritana ge hebat. Para wargi anu mulia, harita para mitra Bah Lemud geus beak kadaek kasabaranana manehna kekerot nahan amarah sarta bungit geuneuh. Ari Bi Hati mah tetep we tenang bari nyarita lantaran taya kasieun. Ayeuna sia urang buktikeun deuleu. Ayeuna aing rek ngeureut ceuli sia deuleu. Awas sia lamun bohong, ieu ceuli bakal lumpung. Serog Bah Lemud maju gep nyekal ceuli Bi Hati ku leungeun kenca. Leungeun katuh nyekal bedog Bi Hati rada muringis, paur hatena. Para mitra sadaya bari nanadakan maha kawasa sangkan ceulina liat. Ulah teu raku bedog geresel Bah Lemud ngeureut ceuli Bi Hati. Gebeg Bah Lemud gagebeg satakar kebeg sabab tetela ceuli Bi Hati liat. Haben digesel-gesel henteu teurak padahal bedog teh meunang ngasah lilanaker. Boro-boro kana ceuli najan kana tulangnya pasti sapat. Leng sirah Bah Lemud karasa lieur. Manehna bingung yang hareupan nu kitu peta. Kumaha Abah? Teurak henteu bedog teh? Kada bising ti balik ngeureutna ulah ku tonggongna atuh cing kudu seseukeutna. Mun eueuh karasana geuning ngeureut teh. Cek Bi Hati bangun lugina hate. Sabab tetela ceulina ngadak-ngadak liat siga wajah we. Anu leuleus sedengkeun Bah Lemud ngahuleng siga nu keun aku tenung. Asa teu percaya kana eta kajadian lantaran yakin ngeureutna teh lain ku tonggongna. Tapi ku seseukeutna nu geus meunang ngasah salila-lila. Sedengkeun ceuli Bi Hati liat kamida-bina teu bisa rumpung. Kunaon kalau kang ngahuleng Abah? Can percaya kana caritaan kuring? Mata kudu percaya ari kana omongan batur teh ieu. Kuring mah teh rumasa lamun disebutkeun boga anti beurit. Sabab boro-boro ngingu nu kitu patut hayam oge kuring mah teu boga. Eta mah kumaha Abah we rek percaya nuhun atuh. Rek moal kajen teuing moal jadi urusan ieu. Cek Bi Hati ngomong deui siga nu ngahaja hayang ngelehkeun Bah Lemud sangkan ulah galak teuing. Beungeus sia aduh hati. Aing percaya ayeuna mah. Tapi sia moal bisa bebas dulu tetep kudu ngajedog di dieu bari dibologot. Tungguan sia sawa kami. Aing moal waka senang hati lamun sia can modar. Atawa si Ronyo anu kudu kojor. Ayo kajekeun sia kokot rek ditalian sia kuaing ditalikung. Kan lieur nyapan kami teh ditetaje we diborogot ku sia teh. Nah ieu mah kerek ditalikung deui, teh sar jalma pikun sia. Cek Bi Hati siga nu hayang puas. Bah Lemud teu ngajawab para mitra kitu salah kieu salah. Basa lemud teh. Kalahkop kana tambang terus leungeun Bi Hati dicangcang kana tihang saung. Malah masukuna ge ditalian jiga kasato raketak dicangcang kana tihang. Atuh teu bisa walakaya Bi Hati tengan ukur bisa rumenghap bari sasamat dina hatena
sangkan aya pitulung kana dirina. Baik sia ngajedog di lieu sing betah. Ayeuna mah geus buli teuing deuleu kami rek balik heula ka lemur. Bisi anak kami ngarep-ngarep babakuna mah. Cek Bah Lemud bari ngaleos ningalakeun bihati nu geus dibincang. Yor teh teuing rek mantog masih badul. Tadi kitu hayang sia babarengan jeung manusia ngaco siga sia teh. Dasar hayang winang sorangan si hayang teuing sia lemud sia dilebok koron sia teh. Cek bihati bari ngomongna sompral. Bah Lemud teu ngareret deui henteu amek lantaran asa eleh jajaten. Geus eleh padu eleh carita eleh bukti. Tungtung namah nong toyod balik bari jamotrot baeud. Budina bakatut haseum. Ari kaayaan geus reup-reupan. Harita teh keur meujeuhna barijil bangsa lelembut. Barijil sanekala jeung siluman atawa setan nu marakayangan. Lalai jeung kalong pating gayabag mata keung jangkrik jeung gaang manireang. Sedengkeun di sisi walungan kadenge sora lok-lok anu namahan keuman jeung mata keung. Ditambah deui ku sora koreak jeung manuk jurig nu disarada patemalan. Hawa tiis matak baal kana awak, tapi Bah Lemud mah awakna panas bae bakating ku nafsu. Kahayang namah ngambek bebeakan ngan hatena sieun bisi bihati malik ambak ka manehna nu matak ngabeng beos bae balik bari mawa hate nu ngabedegel para mitra ngabagel dina angen. Barang geus ngaliwatan sawah manehna. Tina jero rungkun pare kadenge sora beurit nu kacida lobana. Seah lalumpatan dina rungkun pare jeung disarada meniricit. Reg Bah Lemud eureun heula ngarasa panasaran hayang nyaho kana jirimna eta beurit. Panon tumpat tempo ka tengah sawah tapi beurit mah teu aya nu katempo lantaran poek ku pare. Lah ieu. Beurit teh kacida lobana si badul teh paegan pare aing nepi ka beak. Sigana manungah kanan teh pare teh ribuan beurit yeuh. Dasar 113 golo sia teu bagem pikiran. Sia mah daek ngalana wunggul bari jeung kedul melak. Mun gede dicacang sia ku aing. Diajak ijen padu tunggalan. Moal sabada kagagahanana beurit mah. Monyong sia ka dieu sia iwan imat berusia. Bah Lemud bari ngacungkeun peureup. Na atuh barang cacap-cacarita Bah Lemud teh. Aya angin ngakelebug ngaguruh mata keung. Di barungku sora beurit anu ricit mata keung kadenge tarik meuni mata katorekan. Bah Lemud ngajenghok bakat kureuwas teruy luak lieu para mitra sadaya. Bari ngadeg-deg tu uro nyorojot. Aya naon itu ha? Mata keung jeung sieun ye buluk-buluk aing jadi karana kieu. Bah Lemud ngarasa keung ari aya kajadian kitu mah. Mun beurang mah geus pasti katingali beungeutna ka tempo pias siga maju. Panon bun celik kus bakat ku sieun. Barang keur luak lieu kitu celeg hareupeunana aya beurit sagede domba. Mata bonconong sagede peuleup bun celik bular gilir molototan ka Bah Lemud. Kumis anu panjang jeung bodas ulang-ulangan. Irung renya-renyu kawas nu ngambean bauna Bah Lemud. Malah gigireun beurit ngasrek ribuan beurit. Siga nu hayang ngepung ka Bah Lemud sora meuni ganeng bari jeung pating ciricit. Kumaha atuh para mitra Bah Lemud harita. Harita Bah Lemud tuluy nyarita. Aya beurit buta. Ampun deui. Tulung. Bareng-beng Bah Lemud lumpat menik ti buburannya. Sieun ku beurit anu gede. Mani teu nolih kana naon lumpat ge meuni notog-notogkeun maneh. Soledat bru. Labuh ka sawah nu redok koreyat hudang deui pinuh keulitak. Biribit ribuan beurit anu ngarudag teh Bah Lemud teh. Beuki soak we Bah Lemud teh para mitra gera-gero menta tulung bari ranggah ka langit. Sedengkeun beurit anu kacida lobana mah terus mudag malah nu gedena gegerem siga nu gemes. Milu mudag ka Bah Lemud bareng jeung kitu angin teu boleh ngaguruh. Hal ieu teh namahan sieun pikeun Bah Lemud terus bae lumpat satakar kebak geus teu malire deui kana naon-naon suku nu ti tatarajong henteu dirasa. Labuh mah labuh para mitra geus puguh teu puguh itunganana. Blug deui meuni habe geus bosen akhirna Bah Lemud nepi ka jalan gede. Bareng-beng lumpat teuwih tarik napas ngahegak siga kuda. Hakesa ngucur masihan awak leutak sawahna ramlog dina baju jeung sirah. Sungut calawak bakat ku cape jeung eungat. Tapi Bah Lemud henteu eureun terus bae kabur siga nu diuber maung.
Hari tukangen ngalut ribuan berit nu tetep di sarada nutur ke nu gedena. Jalan nu sakitu gede pinuh ku berit rupana hideung meningantai. Malah mah para mitra silih tubruk siga paheula-heula. Sedang anu gedena leuwih gancang lumpatna torolong ayat taya kacape totrolongan. Hampir hasil ngalontok ka Bah Lemud. Akhirna Bah Lemud nepi ka sisi lemur gero ngagerowo. Tulung! Tulung! Aya berit! Aya berit! Buru-buru loba jalma nu datang bari silih tanya. Kabeh mapag Bah Lemudna terus-terusan gegeroan menta tulung. Barang serog buriak jalma-jalma budal deui silih teu merag jeung baturna lantaran uti heula malik sakaligus terus mabur. Pating jumpalik nu labuh terus pating korejat nu hudang. Bareng-beng kalabur taya nu wani nulungan Bah Lemud sabab narempo berit anu sagede domba. Ribut geus leuwih ti misti jalan teh para mitra. Di jalan teh para mitra. Jalma-jalma kalabur teu malire kana naon-naon. Nempok itu Bah Lemud bingung sabab baturna taya nu bisa nulungan malah kalah ka kalabur jiga nu soak. Bah Lemud para mitra beak harapan jeleng ngaluncatan pagar. Berembeng muruka imah ceger nengar panto perobot rai panto muka. Plus Bah Lemud asup kuat malik deui perug panto ditutupkeun ngan tulakna amburadul. Kudu matot deui meja kursi berag-berug dipake ngahalangan panto. Malah rijirig mangkulo mari siga nu hampang brug dipake ngahalangan panto. Ninumpuk siga kunang we para mitra jiga gudang. Barang keur kitu torojol anakna bijil ti kamar. Abah, kunaon abah teh eta lomari di kitu-kitu? Wayah, silakan nyai. Abah diundang berit. Aduh, meniribu abah. Hayu numput bising ku berit. Ulah nemongan anaking. Buru-buru asup kana lomari. Cek Bah Lemud bari ngarontok anakna. Regenyang dipangku belus diasupkeun kana lomari. Brug ditutupkeun sarta dikunci atuh meuni jejeritan budak teh. Lantaran romarina leutik ukur asup awak jeung eungap. Tapi Bah Lemud jiga nu kasurupan teu malire ka anakna. Bareng-beng lumpat ka dapur breh nempo tumpukan pare nu sakitu lobana. Ret kana senteng, prak masangkeun senteng. Terus dituna gigireun tumpukan pare maksudna mamun aya beurit tangtu beunang ku senteng. Geus kitu berebet deui ka kamar sare. Kop kana tamang paranti sasampayan. Terus dipake nalian lomari nu eusina duit jeung perhiasan. Bisi ku beurit meureun. Sanggeus beres kakara Bah Lemud kaluar ti kamar. Serog ka tengah imah kebeg ngarenjag satakar kebek. Sabab di tengah imah geus ngajentul beurit nu sagede doma. Mata bolotot ka Bah Lemud kumis ulang-ulangan matak paur. Tar. Awak Bah Lemudna geter sungutna calawak huntuna norokto. Kesang tiis mucur sakujur awakna. Uur meni nyorocot siga nu kabulusan. Bulu punuk ngawigwig asa kanel, napas ngahegak meni asa eungap. Beungeut asa kanel jeung paranas tiris pating hareab. Malah lila-lila mah sedang luncat ka kamar. Lug ngabobeutkeun maneh kana kasur. Atuh lamokot kuleuh tak kasur teh para mitra maklum. Lasti sawah teh atuh. Top kana simut terus murungkut ngabuntel sirah ku simut. Tapi brig-brig aya nu leumpang asup ka kamar. Cuit suara beurit anu kacidak haripna. Kurubug harita Bah Lemud. Ngagurubug terus nyocokan ceulik ku simut. Terus nongeng bari ngageter bakat ku sieun. Geus teu puguh rarasaan. Aduh, ampun naon aduh ieu teh nu sabenerna. Kaing teh siga nu ceuceup jeung geuleuh. Aduh, kumaha ngalawanna beuritnya. Geuning beurit teh meuni ageng. Cek Bah Lemud bari terus nongeng bari ngabulen sirah. Hate geus teu puguh rasa sieun beurit ngegel kana punukna. Dengkeun beurit cuat-cuit harita teh kawas anu mere komando ka anak buahna. Lantaran bareng jeung jempena etos sora burudul ribuan beurit arasup ka kamarna. Meuni seah mata keueung bari disarada ricit patemalan jeung baturna. Beg hate Bah Lemud ngagebeg deui. Kasieun namahan bujur meuni rarempodan sieun dikorowot beurit. Malah terus ngagibrig siga nu muriang panas tiris. Beurit beuki lila beuki loba akhirna rob ngaronom ka Bah Lemud. Naraek kana ranjang pating terekel kana palang dada jeung tihang. Terus ngagulung. Dina kasur sawareh naraek kana tonggong Bah Lemud sawareh dimubus kana hanapun beuteungna. Bari ricit disarada mata keueung. Gurubug Bah Lemud ngagurubug lantaran aya nu ngarayap kana jero calana. Antukna Bah Lemud abrug-abrugan siga nu gelo anyar. Jejerewetan da puguh getek jeung sieun. Celeng luncat ka hanap liek nincak beurit nu ngagulung. Blug Bah Lemud labuh bareng-bang lumpat ka tengah imah.
Dinya loba beurit meuni pinuh saimah-imah. Hideung mata keung beretek Bahlemud lumpat ka dapur. Sarong kada ketumpukan pare. Harita teh berebet diberik deku beurit sakit robana. Bahlemud beuki soak terus luncat ka deukeut pojok. Tapi di dinya mah para mitra kumanehna dipasang senteg. Leye cepret nyapit hidung suku jeung Ramona nya atuh gurubug teh para wargi. Bahlemud ngaguak. Waduh, ampun, ayeung coba nyeri. Tuyuh, aya senteg nyapit. Cek Bahlemud bari ngarempeyak namru, teu kuat nangtung. Sukuna leuleus sarta Ramo asa pergat. Tapi samemeh kaburu ngalaan senteg beriak ratusan beurit ngaronom ka Bahlemud. Terus pating karayap kana sakujur awak. Aya nu nyusup kana kelek, aya nu asup ka jeroeun baju, ka jero calana, aya nu ngarayap kana beungeutna. Terus ngegel kana irung gurubug Bahlemud ngagurubug. Terus gugurung gegerungan menta tulung bari humaruru. Bahlemud kapeuyohan, kapidara nyang saya dina tumpukan pare. Suku baloboran ku getih lantaran keuna ku senteg. Sanggeus Bahlemud kapayahan beurit teh siga nu ngarti. Terus ngajauhan ka Bahlemud henteu anu ngegel atawa ngaganggu deui. Malah les leungit teu kanyahoan arinitna kitu deui nu gedena leungit. Teu aya di dinya. Kaayaan di imah Lemud estu ti iseun rehe comrek sanes bobodoan. Bahlemud ngalempreh kapaehan ari anakna nyempod di jero lomari teu bisa bijil lantaran dikunci ti luar. Atuh jempling kaayaan di imah siga eueuh jelemahan. Dina waktu nu sarua para mitra harita kaayaan di sawah kacida tirisna. Atuh kumaha kaayaanana para mitra dina kaayaan angin peuting ngahilibir. Bangkong reang di sarada patemalan bancet recet jadi alok. Puguh mata keung jeung sieun komo pikeun bihati anu nanangan panyiksa. Harita teu bisa walak kaya lantaran leungeun jeung suku dibincang kana tihang. Kesel jeung cangkeul ka bina-bina. Mun kurang-kurangna sadar mah para mitra sadaya. Matak aral subaha da puguh kaci dari puhna. Tapi bihati tetep sadar jeung tumarima kana nasib malah mah gawena neneda kanu maha kawasa. Sangkan aya pitulung kana dirina. Gusti Anu Maha Agung, abdi teh sanes agul dara rasaan mah tara ngarugikeun ka batur. Tapi naha diri abdi bet ngalaman kieu. Mangga geura sumpingkeun hiji pitulung kanggo diri abdi, ulah kieu-kieu teuing. Cek bihati ngomong sorangan. Panon kucat kiceup neuteub ka luhur ari pikiran kumalayang ka mana meuni. Mikiran anu geus kajadian malah akhirna mah inget kanu jadi salaki. Nu geus lila teu datang-datang. Parampir ngalamun kitu para mitra. Beuteung nangusial asa mules teu nyeri atuh meuni muringis bihati. Lamunan buyar sarta kabengbat ku rasa nyeri dina beuteung. Aduh, nah kunaon atuh ieu beuteung teh? Siga nu mules atawa nyeri beuteung. Tapi da ukur sakapeung naon atuh ieu teh nya? Ampun Gusti, aya wae pikiran teh. Cik atuh tulungan ka ngeronyok. Nah itu kabina-bina teuing nya meuni mules kieu. Bihati muringis nahan ka nyeri. Tuluy kukuliatan hayang leupas tina panyangcak. Tapi tamang gede jeung kuat. Atuh tetep we pageuh bihati beuki sedih jeung nalangsa. Tapi teu bisa majar kumaha. Sabab najan ngagero menta tulung oge. Moal aya nu ngawaro da puguh jauh ka lembur jeung beuki peuting bae kaayaan. Para mitra kaum dangu, kag urang tuna heula kaayaan bihati nu keur dihuksa. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di lembur Cilangkap. Harita basa tas aya orai siluman sakumna jalma-jalma nu di Cilangkap kacida ngarasa keungna. Malah teu aya nu wani bijil ti imah, tapi sanggeus rada lila mah kaayaan jimpe bae. Tenang teu aya naon-naon. Nu disada ukur manuk jeung jangkrik, nu kitu mah geus biasa malah gaang gereang di sarada. Reup magrib kaayaan tetep 3 sasari teu aya nu matak sieun. Akhirna mang lebih inget kena kewajiban najan sieun ge maksakeun turun ti imah. Tuluy turun rurusuhan muru kacai bareng-bareng deui ka masjid. Durna kol bedug haleuang azan menitari. Atuh jalma-jalma pating kulisi klilir. Nu akhirna pating torojo kaluar ti imah. Ceritanya jeung tatangan nu deukeut ketela orai siluman teh geus teu aya. Rame deui lembur teh lalaki pating laleos muru ka masjid. Caturkeun kirawan ciliwat Isa mang lebih jeung Pak RT katut akipilan jeung nu sejena opatan. Harita ngariung di imah Pak RT rek ngabadamikeun urusan nu kajadian teh.
lantaran di hati henti katulungan. Itu dia kasararea kumaya kuring teu asa boga dosa nu tidak gede nanya. Sabab salah ku RT teu bisa ngajaga wargana nu meunang musibat kitu tah. Kaina urang teh geus saesepan. Nah kudu kumaha nulungan di hati ye sabab yakin maneh teh bakal dibawa ku si lemut nu kejul. Dibawa ka siluman naga nu geus ngaganggu ka urang teh ameureun. Cing palikiran ku sararea kumaha mun geus kieu ye? Cek Pak RT ngamimitian muka carita. Ngariung jempe sararea mikir dari pisan akhirna pok akipilan ngajawab. Ieu wejang RT, urang teh ulah ngagugulung we kasieun. Ayeuna mah hayu urang neangan bihati atuh. Mimiti urang teh angka imahna, lamun eueuh di imahna urang teh angan ka lembur si lemut. Urang susul sarta urang rebut deui, mun kitu carana duruk we imahna sakalian sabab yakin teh jelema jahat. Mun kitu ki tapi kumaha cek nu sejen ye satuju teh lamun kitu. Pak RT bari ngareret kanu ngariung. Jap jarempe sararea oge dina ngajawab mah teu gagabah. Dipikir heula kalayan apik dipikir dibulak-balik dibulung diutahkeun cek paribasana. Akhirna mah mang lebe ngajawab. Ari kana usul aki nu ngajelaskeun nyusul bihati mah. Kuring geus satuju pisan sabab sawajibna neangan bihati. Tapi kudu ngariduruk imah bah lemut make heulaan nanti. Sabab ku jalan kitu teh nya candang tu bisa mereskeun ieu perkara malah bakal namahan ributan. Saku lantaran kitu ayeuna mah urang teh we heula ka imah bihati. Nah manehna teh aya atawa eueuh. Mun geus yakin teu aya di imahna kakara urang nyeun, urang susul ka lemur luhur. Urang tanyakeun ka bah lemut. Ngan lamun bah lemut nyeun peta kasar urang laporkeun kan wajib. Dari lemur luhur ge aya pangurus. Saku jalan kitu kaributan teh moal namahan, tapi bakal dibereskeun ku pangurus deui kitu. Ai ceuk pikiran kuring mah. Nu sejen menireang harita nyebut satuju. Nuhun atuh yo arang singkil we. Sararea urang ieu teh geus satuju kitu mah. Da maksud kuring ge kitu nu penting mah bihati kudu kabawa deui ka urang. Dung Pak RT nangtung tuluy dangdan. Saterusna mah bring sararea teh para mitra. Indit ka imah bihati, nu indit teh meningalut ngeungkeuy ngabandaleut. Sararea saged meunang dangdan bisi kudu tarung. Disiap sapakarangna. Lantaran ayeuna mah yakin bah lemut teh ngajak mumusuhan. Da dina nyarita oge lain ukur ngancam ka Mang Ronyok jeung pamajikanana bae, tapi ka sakabeh urang lemur Cilangkap. Nu mata geus dianggap musuh ku sararea ge para mitra, Pak RT jeung palebe katut sasepuh liana satuju rek ngadatangan ka bah lemut lamun bihati henteu aya di imahna. Teu kacaturkeun lilana di jalan. Rombongan Pak RT geus anyog kaburuan imah reg sararea eureun. Tuluy akipilan ngetrokan panto bari pupuntenan susuganan anu boga imah araya di jero. Punten, Nyai. Nyai aya di imah, Nyai. Yo aki jeung Pak RT. Buka panonna, Nyai. Akipilan tuluy gegeroan ka bihati. Tapi da puguh teu aya nu boga imahna, ngajempe we teu aya nu ngajawab. Lila-lila Pak RT ngerasa penasaran tuluy nguliwed ka panto dapur, dituturkeun ku Mang Lebe. Sanggeus tepi pupuntenan di dapur, tapi tetep teu aya nu ngajawab. Akhirna sararea ngarasa yakin, yen di hati teh eueuh dari jero imah ge poek henteu diseungeut damar. Jika nama yakin teu aya di hati teh, ki kumaha mun geus kieu nya? Ceuk Pak RT bari melong ka baturna. Jep teu aya nu ngajawab panon marelong ka imah bihati nu jempling, gaang jeung jangkrik reang di pipir imah. Ya yakin teu aya geus dieu mah mah urang ka lemur luhur we atuh yuk. Keun bae poek jeung jauh oge urang keureuy. Lantaran bisi isukan manten. Ceuk akipilan siga geus teu sabar. Akhirna mah pok disambung ku nu sejen. Nya bener aya urang ini teh yuk. Cenah patemalan. Geus kitu mah para mitra sadaya terus sesararea miang. Harita teh ngajugjug ka lemur luhur rek ngadatangan imah bah lemud. Najan tadi sieun ku siluman orai ge tetep bae arini teu mikirkeun kana kasieun. Lantaran melang ka bihati. Nu init ka lemur luhur teh aya tujuan. Kabeh kawilang sesepuh lemur Cilangkap geus satuju rek maluruh bihati rek nepi ka beunangna.
Ayeuna urang gancangkeun cari perjalanan ngajugjug ka lemur luhur teh henteu kacatur di jalanan. Kocapkeun geus tepi we harita Pak RT jeung baturna geus tarepi ka imah Bah Lemud. Tujuhan ngajajar hareupeun panto bari taki-taki bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Pok Pak RT uluk salam. Punten Bah. Bah, punten Bah, cek Pak RT sorana bedas. Malah kadenge kudu jauh tapi tatangga Bah Lemud geus jarempe teu aya nu nyaring. Sadengkeun Bah Lemud henteu nemalan lantaran kapaehan keneh jeung sukuna keuna ku senteng. Ari anakna masih keneh nyempo di jero lomari. Gedor itu bantona Pak RT, moal cukup kubutenan mah. Cek Mang Lebe geus sadar. Panon melong para mitra sadaya ka tengah imah nu poek. Ari Pak RT teu nemalan tapi ngaguguk kana usul Mang Lebe. Terus ngagedoran panto sorat tarik mata kreuwas mun kudu nyaring mah. Tapi tetep teu aya jawaban. Kaayaan ti isin simpe atuh bingungin Pak RT teh. Waduh, kumaha geus kieu ye? Cing teh obor tuh damaran ka jero. Dina kaca damaran cing nyaho. Cek Pak RT bari ngareret kan genepan. Buru salah saurang ngahurungkeun obor. Nu geus sadia ti tadi mula. Tuluy ngarempok ka jero tina kaca hareup tetela di jero teh ti isin jeung poe. Ari panto tengah mah nutup sarta jiga dihalangan ku sabang saning meja kursi. Wah aduh meureun. Atawa sarare kitu. Kudu kumaha mun geus kieu ye sabab mun teu tepung moal hasil tujuan urang teh. Mang Lebe nanya ka baturna jep teu aya nu ngajawab. Ngan ukur silih reret sarerea jege jeung ngarasa bingung. Tapi sanggeus rada lila Pak RT usul. Enak ieu Mang Lebe jeung Aki Pilan antosan di dieu. Kuring jeung Mang Ilo rek katua kampung, susuganan bisa keneh digeuingkeun. Ku jalan kitu mah ulah kagok asong lah. Mun ngagedor imah Bah Lemud mah lamun teu bebeja ka pangurus bisi disangka rek ngagarong deui. Kitu. Nah naon ge kudu lapor heula ka pangurus ngarah tarapti jeung tartib. Kumaha pami kitu satuju ki? Satuju Aki maju ngatu gara ini cara sing buru-buru baliknya. Mang Aki, ieu ah Mang Ilo. Urang katua kampung heula urang naon teh bebeja bisi aya naon-naon babakuna mah. Cek Pak RT bari ngareret ka Mang Ilo. Beraduan namiang ari nu sejen dariuk para mitra sadaya. Dina golodog bari ngadagoan nu neang tua kampung. Pak RT jeung Mang Ilo lempang bangun rusuh lantaran hayang buru-buru anjog jeung buru-buru balik deui. Sedengkeun kaayaan dina mangsa harita kacidati isinana. Balik lantaran urang lemur teh para mitra. Lu heumeung lebuh ge tas mangih kareuwas tadi narempo beurit anu sagede domba. Nu mata kaayaan teh jempling teh aya nu kadenge padahal mah dacan peuting pisan paling ge liwat saeutik ti pukul 10. Heuleut sawatara waktu Pak RT jeung Mang Ilo geus barelik deui bari dibarengan ku tua kampung. Kabeneran basa dihudangkeun teh henteu hese. Da memang can sarare sanggeus ngariung di hareupeun imah Bah Lemud. Sarerea silih bagiakeun sarta Pak RT nerangkeun maksud nu sabenerna. Tua kampung jiga nu bingung malah mah reuwas barang ngadenge di hati dipaling ku Bah Lemud. Akhirna pok tua kampung nanya. Keke Pak RT, na yakin di hati teh dibawa ku Bah Lemud? Henteu ari yakin pisan mah patua. Sabab mawanang teu kanyahoan da pugusieun ku orai teh anu gede. Tapi kulantaran tas aya kajadian kitu sarta geus kanyahoan ku jalma loba, atuh teu ragu-ragu deui tangtu di hati teh bakal dibawa ku Bah Lemud. Mumatak langsung nyusul ka dieu dari mana kosong. Tak itu nu sabenerna patua, cek Pak RT tegas. Lang patua kampung ngahuleng sabab basa Bah Lemud datang ka lemurna boro-boro mawa bihati. Bah Lemud ge apan diudag-udag ku beurit ya. Ke da henteu mawa bihati Bah Lemud mah basa. Lain akang rek mia ka Bah Lemudnya tapi akang nempo ku mata sorangannya. Teu nginjem ceulit teu nginjem mata cek paribasana. Basa Bah Lemud datang ka dieu teh bari gogorowokan sarta jurati ritmen tatulung. Atuh mending ngaburudu jalma-jalma teh datang kasup akang sorangan. Tapi da teu bisa nulungan ka Bah Lemud teh sabab manehna diudag-udag ku beurit anu kacida lobana. Malah ieu manahna hiji gede pisan. Da eta mah sarua jeung domba jalu atuh nu dikabiri gedena ge. Matana bolotot, buluna rabun, kumisna panjang. Atuh barang bong we kalabur nu rek nulungan teh sieun. Tak kitu kajadian tadi teh Pak RT. Nu mah tak yakin Bah Lemud mah henteu mawa bihati. Tapi punten ye lain ngahalangan.
lain mang menangkeun bah lemud da saksina ge loba atuh. Ayeuna ge bisa dikumpulkeun jalma urang dieu. Bisa ditanya ku Pak RT sorangan, cek patua kampung bari ngahulang bari pepeta. Meninga harulang urang Cilangkap bingung anu lain lumayan. Sabab di hati teh leungit laratanana tapi lain teu percaya kana katerangan tua kampung, ngan teu percaya kana kaayaan bah lemud. Da tetep cek urang Cilangkap mah di hati teh dibawa ku bah lemud. Bingungnya. Kumahaun geus kieu atuh ki? Oh ayeuna mah urang buktikeun we lah atuh. Urang cepungan bah lemud, tapi anu ngahudangkeunana kudu ku batua kampung, ku boga wewenang di dieu. Ari sabab ku aki mah teh hudang-hudang tadi ge. Ku kitu ku kieu ge urang penta kateranganana ti bah lemud da kitu we jang RT. Nya kitu maksud aki teh supaya aya naon teh laratanana rek bule rek hideung gitu. Aya anu kudu dijujutna. Talaros kitu atuh ki lah. Kege tapi kumaha patua satujun teh ya. Punten ieu nya bantuan emang rengsekeun perkawis ieu. Ari sabab di hati teh rek usaha dibelaanana lamun lain ku urang mah. Mangkaning mangronyok salakina keur eueuh deui. Pak RT jiga nu maksa ketua kampung sangkan ngageuingkeun bah lemud. Ari perkara neangan jeung ngabelaan di hati mah da lain kewajiban Pak RT bae najana kang ngilu tanggung jawab. Tangtu bakal ngabantu satekah pola. Tadi ge. Bah, punten bah, ieu kuring tua kampung. Teu aya nu ngajawab. Kaayaan di imah tetep jempe simpe nu kadengengan ukur sora cari cangkas jeung jangkrik nu disarada. Tua kampung uluk salam di sababaraha kali dibarengan ku gegedor lilanaker, tapi tetep teu aya nu nemalan. Heran tua kampung sabab pribumi kebluk kabina-bina. Watu araya patua kamarana atunya. Cik Pak RT semu kaget. Ya sabab tadi ge yakin lumpat ka imahna si abah teh. Siga nama sarena tibra bakat ku cape jeung sieun meureun. Keun urang gedor janela kamarna. Sugan we deukeut mah hudang, paranti sarena teh kamar eta da. Leos tua kampung kapipir imah. Barang tepi ka deukeut janela terus ngagedor deui. Bah, hudang bah ya kuring tua kampung. Tetep teu aya jawaban. Ulang tua kampung ngahulang deui. Nu sejen ge carolohok lantaran tetep teu aya jawaban. Tua kampung rada dilamikir nu akhirna nyokot hiji kaputusan. Pok nyarita ka Pak RT saparakancan. Oh Pak RT kitu deui kasadayana urang Cilangkap. Ayeuna mah kulantaran bah lemud teu nyaring bae kapaksa urang asup ka jero imah. Ku jalan nyokel janela, saksiana ku sararea kuring lain rek ngaruksak ieu mah. Lain rek ngagarong lain tapi rek nempo kaayaan di jero. Pokona mah bisi bah lemud meunang kacilakaan. Sabab tadi aya kejadian aneh. Tak kitu maksud kuring teh. Ngedapa nyaksi we ti sadayana nya. Mangga ngiringannya tu patua. Mangga we nyangakeun lah da patua anu naon teh. Anu kagungan wewenang. Nuhun we ari kitu carana mah. Mangga tuh geura pejalankeun kuring mah saparakanca sejang ngabantu kana maksud patua. Temal Pak RT bungaheun pisan. Sabab tua kampung boga hiji tujuan pikeun ngarengsekeun eta masalah. Dina perkara dina waktu eta keneh. Atuh ari geus disatujuan mah tua kampung teu asa-asa deui, kuliwed kapipir deui. Bari ngalugas bedog tuluy nyokel janela. Berai janela muka kalacak tua kampung unggah meningan satarekel. Ku sararea disaksian bari taki-taki bisi aya bancang pakebu. Sedengkeun tua kampung meninga jengho karita teh. Lantaran kaayaan di imah kacida kalotorna, sampai jeung kasur awut-awutan jeung pinuh kuleutak sawah. Kapuk ti kasur ngayang bantal pabalatak dina palupuh jiga urut garelut. Jiga nama urut beuri tea anu ngaheureuyan ka bah lemud. Koloyong tua kampung ka tengah imah ret ka panto. Tua kampung gogodeg bari kumecret. Lantaran nempolo mari jeung meja nu numpuk ngahalangan panto. Kaayaan di imah kalotor jeung acak-acakan. Korsi pasoleng kerah henteu puguh. Masya Allah, nah ya naon atuh ieu teh nya. Di kamarana si abah lemud ge. Palang siang menang kacilakaan. Aduh, paingan digeuingkeun teh dek nyaring. Da beunang kieu ieu. Eke ari ni umah ka mana atuh nya? Cek tua kampung ngomong sorangan. Tuluy rarat reret nempuan kaayaan di dinya. Ret kana lawang dapur tetela meni meredong poek di dapur mah. Tapi tua kampung leuwih panasaran kop kana lampu tempel nu napel dina bilik. Terus diseungeut.
Berai leuwih caang leos ka dapur bari mawal lampu tempel. Barang serog ka dapur tua kampung calawak reuas. Nempo bah lemud yang saya dina tumpukan pare. Suku beuna mincak senteg di balogoran ku get. Karunya teuing nempo kieu mah yeuna maot atawa kumaha si abah teh nya. Cek tua kampung bari ngadeukeutan. Dap ngarampada bah lemud tetela keketegan keneh. Tetela keketegan keneh sarta awak panas. Bungaheun tua kampung terus ngarenghap bari narik napas jero. Siga nu ngarasa lugina hate sababah lemud katulungan keneh nyawana. Rupen geuning siga nama kapaehan ieu teh. Geunah teh pula urang mukakeun panto we ngarase mah rasuk ka jero. Ngara bisa mantuan nulungan ka bah lemud. Tua kampung balik deui ka tengah imah tuluy mangkuan kursi jeung meja nu ngahalangan panto. Tapi barang rek mindahkeun lomari henteu bisa sabab berat jeung henteu katangkeun. Nah jeung cara ngagotong nanya. Tetela bedas bah lemud aing mah teu kuat mindahkeun ieu. Sabab lomari gede itu ye. Cek tua kampung terus ngadeuketan kana jandela. Gero ngageroan Pak RT. Delila Pak RT datang sarta unggah kana jandela sanggeus di jero pok nanya semu heran. Kumaha ieu patua? Ka mana ri bah lemud? Ke urang teangan. Ayeuna malah bantuanna minahkeun lomari ye sabab panto ka hareup kahalangan ku lomari gede. Ku akang teu kabawa ye. Oh kitu. Ngan ukur kitu nemalana teh Pak RT teh. Terus nuturkeun kana panto bareh nempo kaayaan di tengah imah acak-acakan. Tapi teu Pak RT teu wakata tanya terus we mantuan ngegotong lomari. Sanggeus beres berai panto dibuka terus tua kampung marentah ka semahna sangkan arasuk bae ka jero. Teu lila sararea geus aya di jero akipilan jeung baturna carolohok. Teu ngarti kana kaayaan harita tapi can aya nu wanita tanya. Para bapak ayo langsung we ka dapur urang nulungan bah lemud ye. Lantaran manehna meunang katilakaan sigana mah nincak senteg nu dipasang ku manehna. Cek tua kampung bari ngaleos ka dapur. Dituturkeun ku sararea barang geus tepi sararea colohok bengong. Kabeh kaget nempo kaayaan bah lemud nu tanpa daya mata kuatir nempo. Kumaha atuh barang geus katingali kitu harita akipilan Jojo nyarita. Waduh. Tapi kaki tu eta waduh. Siga nama nuan pare kalah ka nincak senteg. Si anu masang senteg nanya. Buah-buah berit nu masang senteg ieu mah. Eta geuning kieu kajadianna. Akipilan semu heran. Tapi oge ngarasa lucu nempo kaayaan kitu. Sarerea melelong kana suku bah lemud anu kacapit senteg. Getih geus kentel semu hideung. Duka teuing ki heran abdi oge puguh. Atuh boro-boro akin aja abdi ge da teu terang kana riwayatna. Sok urang tulungan heula karunya ye. Cek tua kampung bari ngalaan senteg. Nu sejen mantuan burial getih na bijil deui. Tuluy ngabaya bah kana palupuh. Kulisik bah lemud usi. Berai beunta tuluy gigisi. Tapi barang rek morejat nangtung bah lemud ngagero bangun ripuh lantaran suku karasa nyeri jeung cangkeu. Waduh, aya tobat ye. Aya naon ye nya. Aduh, bah lemud namru. Tuluy humarurung bari urat reret nempoan nu ngariung di dinya. Panon burahay beureum beungeut pias jataya getihan. Abah, tos eling abah teh. Kunaon atuh abah teh teh? Cek tua kampung bari melong ka bah lemud. Nu sejen marelong bangun heran. Sabab bah lemud jiga teu sadar. Kurangas puringis bari marungkut. Kamana beurit? Teuing eueuh da nyeri suku ya. Aduh ampun ya. Ya wae si beurit teh. Bah lemud ngomong teu puguh hiji tanda bah lemud can kumpul kabeh pangacianana. Malah jiga nu can waras pipikiran. Can jejeg meureun euy dulur-dulur. Cing Pak RT bantuan mayang ka tengah bumi ya. Urang tulungan heula ngara babari nanyana. Sababari dina kaayaan kieu mah hese moal bener ngomongna oge. Tua kampung singkil. Pangapa? Lereslah urang sana ka tengah bumi patua. Regenyeng bah lemud digotong kuduaan. Nu sejen nuturkeun saurang mawa damar. Geus tepi ka tengah imah bah lemud dipariksa raheutna. Terus dikumbah sarta dibungkus kulamak nu bersih. Lila-lila bah lemud sadar kana dirina. Pipikiranana nuntut waras deui. Korejat hudang tuluy diu. Ge, nah saha ieu teh?
Geuning bet ngariung di imah kuring. Aya naon di dieu nu sabenerna? Jeung saha nu muka pando deui? Cek Bah Lemud bari ngareret kanu ngariung diteuteub hiji-hiji. Ke ari abah geus eling acan. Tua kampung kalah ka maliknanya. Nah, Cimimiti. Ya, abah gelo. Eling abah mah. Nama kayaknya kitu. Rek naon tua kampung aja dia, ha? Bah Lemud nanya deui. Nya syukur ari geus eling mah, kuring teh lain Culangung, Bah. Tapi tadi ka dieu aya semah ti Cilangkap. Abah hese hudang, panjana teh tibra teuing sare. Barang diteang ka jero geuning abah teh kasenteg ku 3 beurit. Eta sampean meuni baloboran ku getih. Kumaha mimitina atuh pangna aya kajadian kitu teh, kuring mah asa teu ngarti ieu teh. Ceuk tua kampung siga nu panasaran. Sedengkeun Bah Lemud mangahulang we mikiran caritaan tua kampung. Tuluy kerung bari ngusapan tarang jung cengkat rek kana ngariung. Dipapai hiji-hiji barang red kaakipilan Bah Lemud olohok siga nu pias. Siga nu reuwas kadatangan urang Cilangkap teh para mitra. Manehna ngarasa bingung lantaran geus bisa neguh tangtu akipilan jeung baturna bakal nanyakeun bihati. Tua kampung nanyakeun kajadian tadi rek dibejakeun ngarasa era atuh ngahulang bae Bah Lemud. Punten Bah Lemud, ari aki teh kumaha ngadatangan ka dieu teh. Sabab boga hiji perkara nu bade ditaloskeun ka abah. Kumaha tiasa nampi kana kadatangan aki sabatur-batur? Mun henteu dekat tidak teuing ieu teh kitu tah. Cek akipilan jiga nu ngaheureuyan. Lantaran ponpo Bah Lemud ngahulang bae. Ke aki, ulah waka hayang ngomong jeung kuring. Ayeuna rek ngomong heula jeung tua kampung. Naon nu jadi sababna pangna tua kampung kumaha asup ka imah kuring? Cimanya unggah, apaan pantau teh ditulakan? Abah mah bet salah tarima, kuring mah lain kumawani Bah, tapi melang bising abah menang kasilakaan. Buktin apaan teh nyalahan geuning abah teh nincak senteg. Atawa memang aja nyenteg suku. Kumaha? Kuduna mah nganuhunkeun abah teh ka kuring teh sabab abah masih keneh ditulungan gitu. Cek tua kampung bangun keheula pertanyaan Bah Lemud ngonang amarah. Munya teu naon atuh. Nuhun ari ditulungan mah, dah heueuh abah teh cilaka. Kala ka nincak senteg nu dipasangkeun naheunyan beurit. Nuhun ari kitu carana mah patua. Hampura kuring kurang tarima. Daina rek nanya, nah aya naon urang Cilangkap los-los ka dieu? Ieu teh asa teu parugu teuing, puting-puting ngadatangan kuring. Narek ngajorak. Ceuk Bah Lemud bari nunjuk anu ngajajar dieu. Panon melong ka tua kampung derek-dek tua kampung nyaritakeun pamaksudanana. Pak RT sapara kanca pangna datang ka lemur luhur. Sanggeus beres tuluy dipungkas kunanya ka Bah Lemud. Da kitu maksudna teh Bah, ari bihati ka mana atuh? Dibawa ka mana atawa dikumahakeun ku abah teh? Sabab ceuk urang Cilangkap mah bihati teh dibawa ku abah. Saina nyarusul ka dieu. Teuing teu nyaho abah mah. Malah abah ge hampir cilaka apaan. Pangna kajadian teh gara-gara aya bahaya. Geuning basa tadi minta tulung kala kakalabur deui eueuh nulungan. Nya teu katempong abah mah bihati. Teuing abah mah teu nyaho. Ke rumah sajeng teu mamawa awewe ka dieu barina oge. Rek nanahaon mawa awewe ka dieu? Bah Lemud bisa pisan nyaritana. Sabab memang bener teu mawa bihati ari ka imahna mah da ditunda di saung. Di sawah ngan henteu di aku. Bah Lemud ngangles da sieun ku tua kampung. Oh, basa abah datang mah diudag-udag ku beurit tadinya. Teu katempo mawa bihati. Tapi kumaha atuh? Da ceuk Pak RT abah teh geus ngaganggu bihati. Nanya abah teh geus ka Cilangkap. Cek patua para mitra bari melong ka Bah Lemud. Di pikiran geus mimiti tagibur. Sabab yakin Bah Lemud teh moal ngaku kana kasalahanana. Malah Pak RT jeung baturna ge geus pating rarenghap siga nu seunggah mikirana. Kieu we patua. Abah teh rumah ari ka Cilangkap mah, malah mah kungsi Tarung jeung urang kitu. Da ieu teh nu ngajajar ge kabeh ge musuh-musuh abah ieu teh. Nu tadi di ditu kungsi Tarung. Siga nama ieu nu ngaributkeun teh yeuh. Da abah mah teu rumasya mawa bihati. Teu rumasya, moal abah mah moal ngaku. Bingung atuh mun cara kieu mah kudu kumaha atuh Bah. Sabab bihati teh henteu aya cenah di imahna, tangtu aya nu mawa.
Ieu mah kari-kari abah ka ditu ribut jeung bihati ayeuna bihati leungit. Jadi urang Cilangkap teh moal neangan jeuring teu kadeuleu. Geus pasti abah ieu teh nu jadi balukar kieu teh. Lamun henteu ku abah mah pasti meureun ku siluman oray. Cing kudu kumaha mun geus kieu bah. Sedengkeun nu boga siluman oray anu muhit siluman oray pan cenah ku abah. Pangna ayana siluman oray teh ayana abah teh ieu nu jadi masalah teh. Tua kampung tetep ngaharepkeun sangkan Bah Lemud mere katerangan nu rada ngeunah katarimana ulah matak ngaruntagkeun kana hate batur. Ih, teuing eta mah lain urusan abah. Balapan batua ge geus nyaho abah sorangan hampir-hampir modar. Kieu ye tadi teh, dadak-dak Bah Lemud nyaritakeun lalakonna. Para mitra sadaya dibejakeun kabeh. Perkara para mitra sadaya udag beurit tug nepi ka danget harita tapi henteu dibejakeun perkara bihati mamawa bihati ka sawah. Tak itu batua. Jadi abah teh boro-boro nyaho kana urusan bihati, awak sorangan ge kieu kira ku teu hati. Apa tadi kasakian ku abah? Basa abah ti buburannya ti beurik beurik teh. Heuh ku batua maksud teuing ku abah. Awak abah kalotor ku letak sawah. Suku getihan kene ka sur awut-awutan kabuk nyabuk itu deui. Da ieu teh yakin abah teh cilaka ieu teh. Cek Bah Lemud bari tutunjuk. Ngomongna bari pepeta bakat ku hayang dipercaya. Memang eta ge bener. Ngan perkara bihati mah tetep diangles. Para mitra kaum dangu huleng sarereang ngahuleng. Bingung teu bisa nyarita. Sabab bukti aya jeung jelas Pak RT silireret jeung baladna akipilan ngeluk tungkul bangun bingung. Lantaran teu aya daya tapi akhirna mah pok patua kampung nyarita deui. Pak RT kitu deui kasadayana urang Cilangkapnya. Tah kitu katerangan ti Bah Lemud teh. Eta mah mangga we nyangakeun kasadayana ari sabab katerangan teh geus aya. Atuh buktina geus kasaksi ku sadayana. Mangga geura emutan ku sadayana. Bade kumah deui bomi parantos kieu ye. Diri aya keneh kapanasaran mah mangga we geura terangkeun mengpeung kumpul. Sungka hartos ku simkuring oge patua. Nanging simkuring teh ngaraosan heueuh ieu teh margi bihati teh rakyat kuring. Leungit bari jeung teu puguh laratanana. Ari kahayang teh Bah Lemud teh kedah ngiring tanggung jawab we. Sabungan geus kumaha datang ka lemur Cilangkap. Bari jeung nyieun kaributan. Tadi teh mata kanjelu ye, alusna mah abah teh ulah hayang menang sorangan. Najannya ge ampir cilaka ku beurit gede, atuh simkuring yakin maksud abah datang ka Cilangkap teh teu hade. Nu mata kudu tanggung jawab dak kitu. Ceuk Pak RT sora rada ngageter. Lantaran ngandung amarah, kurang sugema narima jawaban ti Bah Lemud tiga mung campur deui. Kawas nu hayang mersihan leungeun tina kokotor kalakuan nu jahat jeung ngaco. Sigana bae para mitra sadaya Bah Lemud teh hayang cuci tangan tina urusan eta. Nah, kahartos ku akang Pak RT. Nanging kumaha atuh Bah? Tak kitu geuning pamadegan Pak RT Cilangkap teh. Punten Bah ieu. Kanggo ngajaga keamanan sareng katentreman sadayana, saena abah kedah ngabantu ka urang Cilangkap anu nuju kaleumitan salah sahiji wargana. Abah teh ulah langsung cuci tangan, kumaha we carana? Nah aku jalan masihan pituduh sangkan bisa milari ke tempat sejen. Nah aku jalan maparin harapan antara bisu manget kamu nu milarian. Ulah nekismin angges abah teh. Margi persoalan itu moal aya beresna. Sabab abah geus ngaku yen tadi datang ka Cilangkap bari nyieun kaributan. Komo make jeung gelut jeung Pak RT sabaraha kanca mah. Koreng pisan teh Bah. Tua kampung milu keheul sabab kelakuan Bah Lemud. Salilanangan ngaributkeun bae. Jeung sok hayang meunang sorangan. Meuning ngemplong urang Cilangkap teh da yakin ari tua kampung mah bageur jeung boga rasa tanggung jawab. Ngan hanya kal Bah Lemud nagulat batu, ada tara beunang diganggu deui. Ih, eta mah urusan masing-masing balina oge. Pek wae dari turek kitu rek ieu ge pada boga kahayang. Nganu jelas abah mah teu nyaho kana urusan bihati. Memang tadina mah rek mawa manehna ngan kabuh aya beurit nu gede. Sardang udah ka imah, tah ieu batina ieu. Bah Lemud nunjuk kana inung suku nu dibengker ku lama. Balah keur kitu ras inget ka Nyi Uma nu dikerem dina lomari.
sababisi dihakan berit koregat bah lemud hudang rusuh bau loh tobat aduh anak aing murid pun anak aing nya loh ayo karunya teuing geulis anak abah koloyong bah lemud kan lomari nu sejen carolohok teu ngarti panon marlong ka bah lemud ku nu uyup ayap neangan kunci lumari siga mah poho deui nunana kunaon bah neangan naon abah teh jiga nu gugup teuing ketua kampung kaget lantaran bah lemud can nyarita urusanana waduh cilaka patua anak abah tadi teh dituna dina lomari sababisi dihakan beurit gede tapi kunci lomarina leungitnya poho deui nunana abah teh waduh kumaha mun anak abah pae ngaponnya jawabnya para mitra sadaya bari tetep uyup ayap neangan kunci tapi lapur henteu kapanggih lantaran geus teu inget teuing di mana nunana akhirna bah lemud ngareret ka tua kampung padua nginjem bedog lah urang coke lomarina bisi anak abah pae manten leuleus aduh oh deui di mana atuh kuncina nya pogoge ke di mana nya tua kampung teu talangke serepet ngelugas bedog song dibikeun ka bah lemud gap di tampanan sarta tuluy dipake nyoke lomari rokok belato sadah aya barang potong berai pantolo mungari muka breh nyi umi keur nyempo dina lomari ngahiji jeung pakaian menigeus pias ngan teh lah hirup keneh tapi jiga nu leuleus panon kucap kiceup jiga ceuri si panon masihan pipi guprak bah lemud nu bedog karawak bangku anakna bari nyarita bangun deui Ampun abah teh geulis. Lain hayang nyiksa ka hidup teh tapi poho abah teh. Jeung di abah teh menang cilaka kacapi centeg ongkohan. Cek bah lemud bari gek diuk deui. Anakna tetep dipangku teu malire kana sukuna nu nyeri keneh. Nyi umangan ukur ing sireukan bae siga nu eurih-eurihkeun. Kawasna mah geus lila ceurikna. Ari Pak RT sapara kanca gogodeg nempo kalakuan bah lemud kitu. Tetela jiga nu siwah da anake disaruakeun jeung dahareun. Bu, tepi ka kieu na abah kalakuan teh. Na kumaha atuh ieu teh? Ih, ari patua bogo abah teh gugup. Lantaran tadi teh aya beurit nu sakitu lobana, jeung kacida gedena sarta melangka anak bising dihakan beurit. Nu madak geuwa teh di kana lomarikeun ngan lila teuing sigana keseleun budak ieu jeung eungap. Sabar lomarina heureut. Untung masuk bisa diuk bari jeung heurin ge. Da ku abah teh didedetkeun. Leuwas anggeus nama abah teh. Cek bah lemud bari ngusapan anakna nu geus pias siga eueuh getihan. Pak RT kitu tah, kitu di kasadayana itu akibat ayana beurit gede teh. Nu akhirna anak bah lemud ge jadi kasiksa. Sigana kajadian ieu ge bisa namahan pamikiran pikeun urang sadayana. Na kumaha ngeunaan di hati. Mangga urang putuskeun. Cek patua bari ngareret ka Pak RT nu direret kalah ngareret ka akipilan siga nu menta tinimbangan siga nu menta dipangjawabkeun atawa para mitra sabab bingungeun Pak RT teh tapi akipilan ge sarua ngarasa susah antukna kalah ka ngahulang bae sareng waktosna sae para mitra.